Aja biar ngopi balik nyanet panas. Misalnya panas. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, halo do balik Jumatan ieu ngeunahna ngopi jeung nyanet ieu mah ya. Kacipta geus ya. Nikmat apalagi yang kau dustakan ya Allah. Ampun Gusti, haludang ngeunah halodo. Mulai liar ya ngopi ya. Kacipta ya ajib ya. Endoli time. ngopi hideung ngentang geus di majeng nyanet. Naon we nyanet nama yang penting aya baturna. Eta nu ganjel beuteung keur hongar kieu. Kalau do geunaheun ya angin sepoi. Ajib emang ngopi mah ya. Astagfirullah. Duitna ya. Nanek dibeli coba. Aduh, poho juga ke bawah ting leungit ya duit ya. Mana ya duit eueuh? Waduh. Salah ke 17 sih mah ya. Belel. Rek meuli kopi jeung can teu di urusana. Di mana ya? Bawa murah di jalan meureun. Aing mah saan teh gura-giru tepugu bolongan atoh kana genaheun ieu cuaca jeung ngopi koto kantong ni belel kieu mah kok kecil gajah kieu di mana duit atuh meni murah-murah teh ini beja murah teh murah gitu aing murah gitu teka panggih duit dasar lain milik meureun Gusti lain milik John Kobel ya duit teh lumayan we teu gede henteu leutik henteu tak kieu duit mah ka kieu dasar lain milik mah hese mana cuma berenang aja jeung aing ngatur. Jumaah hareudang euy. Aduh, dina euy dikipas aduh. Mantap euy. Aduh, kopi. Mantap. Kopi coy. John, balik kemana? Buru-buru amat euy. Aduh, si John. Kade. Naon kadi? Kan ieu. Waduh. Kade ieu, Cok. Apa dedi? Ieu lawan juga nu penting sugan ieu. Kopi. Bener. Kieu Pak Dedi Kayak ngopi ya. Bener nyawa ke urang keur hemat. Kieu Pak Dedi. Berarti ngadangu teu? Aya naon, John? Kieu Pak Dedi, keur penting aya maling. Maling ayam. Masa? Beak kabeh, sakandang, 2 kandang tuh kandang. Mudes kabeh eta beak ayam. Masa sih, John? Oh bener. Anyode teu Pak Dedi. Naon tah? Ayam beak. Teu pikeun ka si wadah itu, wadah ayam di Malaban. Mudes eta teuing maling teh. Digagas kabeh Dedi. Ieu aya hayam laleuitan maling eta di lebak muni. Nah teh mudes eta Pak Dedi. Pokokna mah mudes eta mah hayam.
Nah, Keampir kabeh bea. Ayam laurus pada ini. Baik ambil kabeh ambil ampiran. Kedeung heula ulah maka ngopi heula teh heula urang nyari same betul. Untungna lolos pada ini untung lolos. Hancur gebugan. Masa? Pugu. usaha Jon. Atuh kuno boga kandang aja pada di tanah mau. Tanah. Masa sih Jon? Heeh. Jon, Nah, terus anak kumaha? enggak. Goyang heula. Hah? Ya, Mun? hayam Bangkok, pelung. Hah? Muka hayam ketengiran, hayam ketawa. Hah? Lihat. Ah, udah kabeh jadi. Masa sih? Udah. Sabener mari ka tidak teuing ka mah ngabareokeun kabeh. Hah? Terus na eta maina Lompat. lompat. Untung lompat. Untung. Jon, mana sih Jon? Enak. Ngomong, ini kan beres. Oh. Jadi pokoknya mah panjang lah ceritanya. Iya. Heeh. Terus? Udah. Heeh. Teman kayak mah, mah kabur cai ini, cai balung. Untung teh lalap dia ingat. Rumah bayawak tuh. Beak atuh anjeun. Beak, tutna beak. Ini mau makan nih Jon, kumaha? Nyawa sawang heula. Heula banget kali Pak, gampang makan di rumah cuma gampang baknya dia. Kami mau di ayam mah. Sibet lompatan gal. Kumaha Jon eta? Kumaha hawa. Itu ya pokoknya mah. Lah, ida. Lapar. Oh, lapar Jon. Kita paling lapar, maksudnya Oh, paling lapar. Paling tak lapar segala. Ayam anakna, ayam indungna, akilna, uangna, nilina, bagedog kabeh. Iya, Pak. Mantan ayam anak yatim, bapaan. Kena dibawa ku maling. Lah, Salkinang dicokok. mun? Ayam awena bikangna anda. Ayeuna indungna dicokok deui pertama deui. Anak-anakna jadi yatim. Ayeuna anakna cokot beak kabeh tah hayang. Jadi beak itu atuh. Heeh, beak. Oh. Oke. Mun. Coba jadi Gitu ya. Mun. ajib. Ajibnya. Mun. Ajang hayu. Wah, Ya cerita ini. non deui non. Lok bawa ke beak. Ah, Pakai munggah. au. Lalu Lak naon teh? lok si dawe. Ya sama bulan kemarin. Hampir munggah saja kalau makan bana. Dua. Terus Oh nama zaman enam malingna. Bengal. Jon. Nungna Aduh. Itu mau tentang beak. ada? Tambah cetana. Ah, iya Jon. Bener mah. Itu cetana. Kita lauknya kumaha? Gampang. Gampang teh. Long atuh heula, long. Ya, Jangan heula bebat kurang. masa Isah mulut. Oh, Itu loh nah. wah, si Jon. Kumaha eta si maling euy. Halo, abdi ge beda nginum ngopi. Kopi beak, kue beak, kumaha si Jon ya? Aduh. Kumaha ya? Aduh. Abdi dong ya. Aus.